hayang pasrah sapasrah-pasrah kumaha Allah hese urang dek ngarasula abay ulah-ulah pasrah nanaon ni pasrah urusan rizki baik kadang-kadang urang teh can bisa sakige urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktek hese. Tawakal teh praktek mah ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komo teu ngaji. Sedegeun tingkat kalala aya 3 hiji tawakal jeung urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup bangunna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib tingku kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kalau tenang sagana eta urang ngomong mengenahan kan ya heuh bangunna ngeunah masa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi halan kok kotok asane tah mantap kula tenang jak jana moal wajen guku mah nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan kurang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh babagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'ala Allah ya Allah eta lah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar
bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititahku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bayi sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat dua aya bae tanu ngajak bisnis tuh wajib sorry deh elek tak bisnis tak ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede keuntunganana ye coba ndik sholat duha terjadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejer cek ayo bae ya Allah ya Rabbi nu mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim ialah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bagi orang mau tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah yang mana Isa taraweh namanya Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang mah lalawara aja dipigawai ku dipegawai cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat ulah miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan menang bos itu mata atau minta urang mis karena keur di showroom pae urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah dan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh bisa karana leuseuri tah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ating asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana
tuh solehan tuh ngakurkeun beungeut tama jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho pae eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solehan Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah ditita urang sieun ka Allah ditita sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun walian teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pannyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna grab manggi sewana Cina marake sakieu cek kira iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet aju nyedak cek nyadat teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel enggak enak cek aju nempel gojek tolol sak nyadat teh ngedahin jasa di ping-pingna putih nah kadi teh beres janterkeun punyana ka perumahan barang di perumahan aya di itu telepon sabang sakene kos kitu deh jadi teh bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan di Gusti atuh meureun gogodan ka di Gusti ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari we teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngarenyed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun ieu nangtangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aja terus bae ya urang lele awewe atau kira-kira gelis bae telok kicep-kicep terus bae berarti kan sieun teh malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim geus dibejakeun sakeude kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un 'adzim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un 'adzim dijelaskeun kabeh dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah
tadhalu kullu murdiatin amma ardhat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukar wa mahum bisukar marabok singgolea padahal mah teu mabok teu naon teu mabok teu naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tak urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot ya misar molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleuh teh amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikan eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wah sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deureuh nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kan dia kumaha coba lalakon masyaallah karim nah ieu deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah ieulah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabla dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi beringas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teh teu hees nya teu hees teu sieun teh jana teu sare nya lantaran boga kasieun dahar teu geuna nginum teu geuna lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesang ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih kene bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput da kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnya kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju weeh ka dia henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bencam bab nanaon beuh masyaallah
asal orang pasar Gadung moal meureun aya datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya datang ka Liput luar besar mah 1 meter tuh urung kalau bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaannya nailah hatina soma hebat jasanya nama lantaran nu tadi tiata hiji rezeki aing moal ku batur ieu teu tenang nomor kedua amal tu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa kene terus ngobrol kene dihudangkeun sahur balalagaan kene maksudna pajar hirup kene tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kamari cerita tamu sarua bae pantes buka aju salat maghrib sumarga imah ngopi gitu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan ditaraweh paling sewa ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maut ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang iring segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nuduan sia cak kada teh nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep cinta resep dunia teh ente bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir yatim naon sih nu kaopat bakal mentak jadi tenang gitu nu kaopat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula eta lah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah
Nah lamun orang bisa nopat perkara guys bakal bahagia. Orang bisa nopat perkara tadi orang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia aju urang ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung. Lah tu deui urang hidup urang ieu. Aya munto-munto bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal kelas urang. Usaha dan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cuman tel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal. Ilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup panten deui ka onta balik ke Madinah ke masjid. Aju ontana tenden di hareupeun masjid. Nyana ngadoa ke Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang naga nu Gusti, anu maling naga nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat teh kos kitu karena papasrah. Sabar Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cegere teh, segala nu Gusti, sabar Gusti bae cegere. Leh. Yes, ya, banyak nangis. Saya setengah jam memerenan. Terus baik aing balik aing ieu naik naon ceuk. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah. Geus beres. Menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nya kakaragenya nek balik. Tanya kunyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan ceknya nate. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di taye leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho ceknya. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal ari dek munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah wala haula sungut doa hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah
aya kotok jalak syah cek jalan teh watu eta di udang kotok jalak teh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam menaon kula boga tanggal jagong di kulub ya jamang haji tadi gua indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu gua datang sapiring ya tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung setik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai sakiana teh kula diberesan kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu bere ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung gak aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu dibeuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula je cekula teh ieu anak pemajikannya subuhnya henteu tapi jangan milu nimbrung sa mobil eta teh panti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah beneran cenah ngeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran kos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu subhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhati